Ih, karesel amatnya. Dek ulin gen tos hujan mah barecek kieu. Moy ngomongkeun kaminya, pantesan celekan kami ngahiyeung bae. Ih, saha meureun nu ngomongkeun? Buka mikir karesel. Oh, moy orang kali tuyul lamun kesel mah. Ayo. Bulan, amoy, endek pada kemarana. Ndek ulin. Atuh mending ti dieu bae, baturan teh ipang ngaliwet. Jojong be kami mah teu beuki. Emang telo kakak lewat. Telok. Ayo ge geus baturan kami lumayan lumayan kesempatan. Ih, pan tadi mah ngajak ulin. Ipa kami kadeulanya. Ih, iya budaknya diajak ngaliwet na malah endung, dibere melilik jeung si malah nolak. Geus lah. Ulan amoy nek pada ka mana? Moy saha kenal tuh? Tuh terkenal. Ieu cantel anu kasep ya. Emang eta ganteng moy. Ganteng ti mana buah pugu banget doang nang keburu. Ngomong asal bae. Yo, glowing. Tinyaun kana cantel. Buka matana, kasep tah, kasep. Yus ka ditulan yulan. Yuk. Eta si Ulan si Amoy terkenalin ka cantel sakieu kasepna glowing. Kabina-bina geurabe amun lain awewe pites ku cantel. Assalamualaikum. Ieu nang Amoy jeung nang Ulan nya. Duang kageplak dangler. Ieu duang leupeut beubeureut amat ieu. Garilis kitu. Ka mana neng ieu? Mangis cantel henteu. Henteu. Mun garilis kitu ih. Beuki kolot-kolot ngalaga ABG bae. Geus mah meh kayu urang di layanan. Waduh, monya. Oh, rumah saua atuh. Ulah ngadeuleu ieu na ieu anu gagah ge. Geus lah kitu bae. Jos cantel ka dieu. Hari di Arab sok telok aya. Karesel, usi usup, usi korang, cantel. Kadua jeung suling bae ya. Alhamdulillah bagus si suling. Coba orang tipra. Kemana cantel? Malah mah boga cau asak ieu. Kamari nangan cau manehna, hayangeun cau. Atuh teu aya ieu mah boga kayak urang cokot heula. Waduh, bener. Ih. Wah. Ieu makanan ieu. Dahareun tanpa efek samping, bahan pengawet. Wah. Kemana ya cantelnya? Keluas, asap ting. Iya ngarana ieu teu hasem. Tapi hasem-hasem gak ari buatan Allah mah hade bae. Alhamdulillah. Jadi suku wa rek kancana nek ngajerat ieu ya. Ngarana pecang di leuweung. Kudu make ieu ya. Bukieun sebab pecangana ieu.
Si korang biasa namanya bekian ya. Ah, agihan cacel lah. Kalunya. Masuk hayang man. Ampiar ternyata. Karunya baik kasih cangkel kunan gua ya. Hei. Awak cantel mah eta kasih amoy yang si Ulan. Bugu kasep kieu disebut nangka buruk dan nyahun eta mah. Matana meureun salah nempok. Dale cantel mas glowing tuh. Terus ngomong-ngomong dek kawa pangulon lah. Dek silaturahmi sekalian dek minta sugan aya naon bae di imahna. Ka dieu heula kawa pangulon. Kebeneran iya ayat cau. Penghunina kemana iya nya? Wah, kuk. Wah, kuk. Kakuk. Kemana mana yuk? Ulah kakuk doang. Lain cantel mah manggih cau. Jeung doang nama iya, jeung cantel iya nya. Beuh, manika runyaan karena cantel iya wa pangulon. Kali deh lah. Wah, kuk. Kakuk. Lain gerak ka dieu, kakuk. Ya, saya mah ieu nu kasep. Cantel mana kenaran cau, bodo amat lah. Ya, penghunina ge kuk be. Gerdaharan bae uang keur ngasah pacul. Ngasah pacul. Wah, geura bae lah. Cantel hembari deuk istirahat di dieu. Kebeneran. Manggil cau jeung ngagandul beuteung. Cantel kan candahar ieu. Bener. Gua panggulon yuk, jelema nama. Pengertian ka cantel. Boh, mani loba amat mumpung awak panggulon. Kaya mah, amun aya panggulon. Sok teu meunang dah loba. Nah aja di balaan. Karena awak pangulon datang kan. Kita awak pangulon nu bebersih. Kadi heula ah. Wah nuhunnya. Waduh, is cantel. Ieu barang dahara balaki ieu doang kekes bae doang buut. Waduh. Be. Oh, ari di dahar mah hop bae wa mah. Cuman eta bae. Balaki ieu. Nah ieu mah cau nya penuh kieu nya. Butitina ieu penuh ieu. Bagus ieu ya. Ih, si cantel pa mah ieu jeung syarat ieu ya. Bagus ya. Waduh. Kayak ngakan cowok ieu mah teh sebeuhan di gua ya. Geus eta kalayang ngakan deui gitu. Coba gua kasih. Bu. Dong berama kumara bae wa. Rek kieu mah. Kemana sih cantelnya? Kurang eueuh. Usup korang kayak ka dieu. Pian bae lah ka dieu. Kamana meureun mah eta budak?